si Bella kunaon ya? Amprok jeung aing kos nu ka sieunan kitu. Bella. Belum banget si Ahmad. Oh, kemana? Si Bella. Bel. Tunggu. Mau balik sih ya. Wal maah. Ngusir wae. Lain ngusir dari situ boga salaki, karunya salaki sia di imah sorangan wae. Hayang geusan hayang ka Amil ah. Hayang enggesan si eta menang daek sia lain ngawin si Ahmad. Hah? Ayeuna hayang enggesan. Nya jelema tara daek usaha embung usaha. Nyaleukeunnan hela leukeunnan. Bung apa pokona we ngabung balik mun si Ahmad ka dia hayang diserenkeun hayang ditalak 3 sakalian. Aku capek banget aing. Si kunaon sih? Tuh bukan banget aing jeung mata aing ah. Kunaon? Sia tukang ngahipnotis oge ah. Oh, ai sia. Sia kamari ngahipnotis aing aja si Iis ah. Aing bisa ngahipnotis kumaha? Ah sia kamari cicing wae di sawah. Tuh nepeukeun mata aing. Aing kemari menguseup. Nguseup pik aku nguseup sia ngalamun wae ah. Oh. Gua aing dau pagawean sih bareng nguseup. Nya heuh sia pagawean tapi sia kitu ngahipnotisan batur tah si ieu boga HP sia. Piraku aing diajar kos kitu jeung naon? Sia boga ilmu gaib oge. Henteu. Buset teh piraku. Rumah tangga teh lain mahayu sing balalanar. Nya urang nu ngarasakeun mate ah. Terus ayeuna mah mah rek ka sawah hela itu budak kade besi murad. Terus ngejoncan si emak. Nya sieun wae di imah ngejona. Ayam ngejo oge ah. Tekara renyeng. Numpang di imah kolot. Kebluk ngejo, kebluk digawe. Puting oge si neng ceurik wae si emak. Nya teu betaheun meureunna lo bareungit. Oh, si Ahmad kadieu geuning uneang. Hah? Uneang si Ahmad. Ari sia hidang teu. Ari sia pan kadi teh mantog sok kahayang sorangan. Geuning hayang ditayang ku si Ahmad. Berarti eta tandina sia masih bogo ka si Ahmad. Gitu emak baturan neang kumaha ka pamajikan. Pamajikan balik teh eta mah ongko-ongko geus 2 poe di dieu ge. Yeuy. Kahayang nama balik ka dieu mere si Ahmad. Neang. Mun yogoan pisan. Nya geus mare ka sawah teh ka di si Neng. Oh man ah, ka sawah mah tong lila teuing sia sore ge balik. Ayeuna si Ahmad kos kitu wae ah, wae. Aing mah can ditiang ku manehna mah moal ka balik. Sampai hayang nyaho mehna neang moal nya. Teu neang-neang mah geus teh urang di dieu. Nya geusan ah barina oge lalaki loba keneh. Emang si Ahmad doang, anaknya tinggal anak. Jor-jor teuing. Rek jo heula ah. Oh berarti nu ngabohong teh si Ayu meureunna jeung si Amel. Demi Allah Bella, aing teu diajar mah aing boga curiga ka sia jeung si Iis jeung Bu Haji. Ya jeung naon aing kudu ngulik naon ilmu kos kitu. Nya heuh nya aing mah cek si Ayu jeung si Amel tah ayeuna ku si Oncog tah budak eta duaan tah ulah henteu. Eta wae nu jadi biang permasalahan teh. Nyalahkeun mah aing wae mah odah tuh teu narimaon majak teh aing cenah tukang ngagosip teh nyaho si Amel jeung si Ayu. Heeh. Pantesan atuh aing unggal amprok jeung sasage mun kuat kasieunana. Nya sarieuna na posia bisa dihipnotis meureunan. Berarti anu baheula nu ngahipnotis teh lain-lain sia meureun. Lain Bella. Kira aku aing bisa ngahipnotis. Nya sugan da sia si iem ka beuli HP, aing mah duitna di ka HP-keun. Boro. Ah, geus atuh ai kitu mah aing nek baliknya. Gedeung teu mah balik Bel. Naon di wae si Ahmad. Ah, biasa si iem teu mabur deui. geus keur wae cek aing ge naon baheula ngomong. Geus tong balikan deui si iem teh gede laguna. Aing. Eta kunaon sih balik ka Maoda? Ya biasa eta HP-na pan dijabal. Hayu we tuh udah dibelikeun HP, nyaho jelema kos kitu, eueuh gawe eueuh gadag. Hayu we dibelikeun kitu mah nya miki angot. Yeuh, manehna ngiridit kitu bebeja ka aing, Bel. Ya kitu tah anu teu ngaragaan ka salaki teh asa aing salakina bisa usaha. Teu nyaho mah salakina usaha sampai ge nya meunang duit nya henteu. Heeh, cek aing
Jangan engke mun hayang HP mah engke, mun aing boga duit meuli Ya langsung kono di wayar. janjian wae sih aku nu usahana heueuh wae. Ya aing mah nya enggeus suatu saira mah embung nyaho, enggeus sembuh ikut campur rumah tangga sia. Si iem jeung Maoda embung. Embung ah. Kamari ge urang maliceng beli kuat mahal banget Bu Haji. Ya kumaha atuh da ayu kabutuhan mahal ge kudu dibeli. Bu Haji unggal poe belanja. Oh nyaho nyaho sorangan nu gendut kan Belanja naon si Bu Haji? Tingali we tuh. Terong kopek. Tapi lamun misalkan dahar teh jeung sambal teh kurang mirasa sih Bu Haji. Kurang tenaga. Mana ge yuk. Tapi gitu, kalambung kan cewek. Bu Haji boga lambung. Nya boga Asam boga lambung lambung. metong ye. Asam lambung yuk, lain lambung. Salah ngomongna yuk. Bu Haji metong. Semua jelema ge nya boga lambung. emberan. Olah. Bu Haji kan makhluk hidup. Sakapeung masuk karunya kasih iem teh ah. Rumah tanggana meni kuat ripuh banget iem sia teh. Ayeuna si Ahmad teu digawe. Uyuhan manggi dahar oge. Karunya makan yang warna. Kumaha gedena eta budak teh. Bapakna tara daek usaha. Komo indungna. Ayeuna si iem balik ka imah. Dadi aing mamanggi wae dahar meureunnan bari jeung sutak saeutik oge. Da punggu aingna usaha tandur. Nempo nasib anak kos kitu mah da kumaha karunya teu tega. Ya Allah, sing bahagiakeun atuh anak-anak emak ya Allah. Teu tega nempo sieum di kos kitukeun teh. Ku bukan dokter cinta, ku bukan dukun cinta. Jangan tanya-tanya tentang cinta. Daripada keluar, mendingan kena nyiram-nyiram kembang. Aing singkah hipnotis deui. Kurma deui banda aing. Eta ge sakitu-kituna ya Allah, teu ingan. Kayak geus ngahipnotis naon deui nya di dieu, di lembur. Ini geus aya wae. Aduh. Ini salah lubur ya Allah. Iya lidah mertua ya. Wanita rajam kieu ya. Lidah mertua nyaan. Bu Haji kade anu hipnotis. Bu Haji kan masna rawe. Bu Haji paur, ngadenge teh si gosip di dieu. Nya kayeuna urang mah mau berenghakan, mau nagihan, mau boga duit. Bu Haji mah COD we atuh. Nya nagihan ku masih COD kecuali Bu bobolian. Haji nyaho teu anu tukang hipnotis saha? Sasi mah. Menang teu nama odah ye. Eta geus dumuk. Emberat. Tanyakeun ka si Bella geurage. Heeh kitu aturanna mun nyaho kitu teh dipoto dinaon Geus ke. Ya pan teu boga HP si Bella. Kawenehan geus keur engkug-engkugan sisi sawah. Engkugan naon be. Nya kitu lah rek ngahipnotis. Manyang engkugan hipnotis amel. Emberat hipnotis zaman modern eta ye. Ngomong-ngomong kalian kayak besties ya. Ya besti, Teletubbies, Upin Ipin. Mesti rek minjem duit. Itu bibir nois aduh. Oh bibirnya daraweh rek ye emberat. Bisa nggak bawa dorai aing rek mangkat rek nyangu Udin. Jor Bu Haji mah kitunya. Emberan eta mah Haji geblek. Di bejaan oge sok ngambak ye. Ku di ujung-ujungnya. Oh, bibirna halus kos artis. Bibir halus padahal kos Donald ye. Emberat. Kos artis ye. Siren Sunkar gitu. Tapi bener Amel mana sarua bibir. Nya sugan eta teh baheulana meureun arek jadi dulur teu tulus ye. Emberan aja. Ayo beb. Cucu deh.
Is, Mak. di imah wae geningan. Oh, mah di imah wae asing dihipnotis. Isin dihipnotis. Oh. Ini keperen. Mata kemana? Ke sawah. Ada mah kasawah bisa dihipnotis. Sana ada ngehipnotis ah. Ya ayah, malah kitu ge mah di lembur ieu, sieun mah. Geus cicing we di imah ka aing mah moal daekeun. Ah, Itu kan bajarkeun nu loba duit dan ini ge. loba duit di mana? Sama kuno sih gini banget nu sedih gitu. Ah, Gablek duit da jigana ini teh nya. nyari duit memang heuh teu gablek gitu. Ah, Kuno sih, Mak. Si Ahmad teh neang-neangnya ka mananya? Urang mah yang si Ahmad ah. Kamu tadi teh mah orang moal balik. Herakun lah balik sorangan mah. Tapi karunya kasih Wardah, si Wardah ceurik wae. Ah. Tebetaheun bener bareungit. Molorna di jero kulambu. Bapak sedak-sedak. Tiluan sarena mah Odah. Aing mah baju teh dibawaan KB di oge ah. Yo, dengekeun ayeuna mah kumaha sia eta mah nya arek balik ka deui mangga, pepegatan mangga sabodo teuing, aing mah geus sembung nyaho ye, kamari ge salaki aing balik, aing pusing. Mun sing gede bagaya si Amel ayu. itu sieun. Ke mana dihipnotis ya? Dengekeun anu ngagosip teh maneh. Tah, Emang ngagosipkeun fakta maneh ye, tah. fakta. Oh iya we meureun nya. Tah maneh tah dua gosip ternyata lain si Apa Amat. si Inang? Sapo Ino sama sia meureunna. Mana nya? Tinta adegan Tinta adegan. mah. Cucuk deh ye. Dengekeun. Lain si Amat lain. Siapa si Inang sih? Ah, Nya teu nyaho sia nyalahkeun we dulu aing sia. oh nya aing mah da geus sorangan. Sia goblok, sia geus nyaho can buktina eta heuh si Amat. Buktina aing ge ah. Sia goblok, so tau banget sia. Geus aing mah Yuk. lah. Dengekeun sia dulur aing ku sia dipitnah Tapi tah. orang nempo di dia. Nempo deun kepala mata Tak sendiri. nanti sia videokeun lamun Kita boga handphone, boga handphone mah nya geus kajedog aing jadi eran untuk nama nuduh. Mana aya paling aku. Paling aku Tinta paling adegan. aku pakai sia duaan cak aing mah. Ieu makana sia teh sebelum nuduh teh tempoh heula buktina sia teh Ya keres cangol. Ya orang nempo di dia. Nepo di dieu Mana tapi aya paling buktina. aku Yeuh, nyaho teh sia teh bising sia anu duaan ke untuk nama anu kena Ih, tinta adegan. pasal. Ya terus saha sih? Ya mah saderekna sih. Saderekna lain masalah ngabela. Eta sia nek handapeun heula. Teuing. Tideng. Balik, Mak. Kamari balik ya gembol si Wardana dibawa. Majar teh si Ahmad. Non tara digawe cenah ge. Maju di wae geuning mah rumah tanggana. Nyao ah lalieur mak teh. Itu mah ketempuan meureun. Ya ayeuna teh aya di emak itu. Ka nasib si iem teh ampun dari kuat karunya pisan da. Heeh mah ya Allah dengan sakalina bener eta kos kitu lalakina. Kudu kumaha berbudak teh. Diruat sugan Mak. Diruat. Nya sugan mah teh meni ninggang di salah wae teh anak mama. Kun baeuna tuh aya di imah. Sugan nyao si Ahmad neang nyomoal. Kage neang mah ngaranna ka anak ye. Paling si Ahmad mah nempena anak. Kage bener deui mah. Da ngaranna kolot bae nya ka rumah tangga anak da hayangna teh bener gitu. Rarukun. Heeh nyalain. Hayang teh ulah balik ka imah indung. Ya balik ka mana sih? Nyalain ke teh manehna mah geus ahae jeung lalakina mama kan kesel keneh ka kami nantu. Mama moal kesal-kesal kami nantu da kumaha sih geus nasibna si ieu meureunna nya kos kitu. Geus mari ka sawah heula. Heeh mah hati-hati Mak. Ayo. Heeh. Ampun ting karunya banget kan ini teh nasibna teh dipusingkeun wae ku anak teh ampun si Iem. Iem. Iya. Naon maneh? Hidup. Arek naon? Balik atuh yuk. Jor we. Orang ngambung balik ah. Ayo balik yuk. Bung ah. Itu di imau sasaha. Jor we ah. So gue aing mah yang di dieu aing sebetah di dieu aing mah jeung indung aing di dieu. Sambung usaha wae ah. Ayo. Bung ah. Ini tuh si Neng ih. Si Neng mah di dieu betahun, dahar ge gembul, sare tibra. Emang di ditu. Di ditu mah bareungit. Tuh yem ayo ih. Bung ah. Mana mah.
Sarek balik ke sorangan ah. Ulah sok ngajak we balik we. Hari tempo di ditu aing digalakan wae. Kapan mana teh pamajikan urang. Jor we embung Ahman arek balik mah ah. Sama itu yang Embung. Bobong manehna sakongkol amel. Emberan je. Sok bere beja wae. Sarambi mah ke ah. Ah urang ge nyaho lah maneh teh sakongkol jeung Sok amberan. emang aing bisa ngahipnotis geus aya mah aing bunga jeung sia deui ah. Wih teuing. Ih, dasar wanita seti. Ayeuna mah kudu hati-hati kasih bela oge. Soalnya manehna oge wanita penyihir nama Ciga nama sakokol gerak. Urang babarkeun yuk ka desa. Manehna wanita penyihir. Soalnya ieu dulu lembur ieu geus teu aman aman amel. banget. Dulurna jadi tukang hipnotis, manehna jadi wanita penyihir. Beneran. Ayo ah. Udinda ayo cus. Urang embung balik. Urang manggil balik. Sebelum maneh menang pagawean jeung loba duit. yang geus hayu. Embung cek urang ge maneh kudu digawe heula, kudu loba duit karak urang daek. Tah, ayeuna mah boga jeung beli baso mah. Teu sudi, jor we. Meuli baso. Tuh. Bara duit sih. Tah. Yuk. Timbang 15.000 mah kanu naon? Paling oge sajam ge bures ah. Keun bae atuh. Jor ah, geus balik ah. Mentak sia usaha gerage. Jadi selaki teh usaha tanggung jawab ka pamajikan teh ka anak teh. Heuh, kenyangan deui pagawean suka anu da. Jelema goreng gak ada gitu, can beurang can hudang. Lalbok hayang jeung wae. Atuh, balik yuk. Manek balik mah ah. Aing mah yang di dieu aing sebetah di dieu di mah aing. Siana balik. Buru balik sorangan. Nah, kunaon aing nu diusir. Balik ka ditu ah, ulah sok neneang we aing ah. Atuh yang Balik. Mana si Neng sih? Si Neng adi jero. Si ulah Nya urang yang ulah nempo nempo anak urang ulah. Sagala nempo. Udah balik. Aing Balik. Rek naon? Neneang aing digawe henteu ke ngariripu aing. Jor we. Kacawali maehna mun geus digawe. Loba duitna. Terus hararudi teuing. Ah, jelema kos kitu mah pasti bung usaha deui aing balik oge. Tepuyeng di dieu mah di Parabanan kumaha dah pan lumayan di Paraban. Kasih Neng nyaaheun. Gabag salaki kos kitu nyesel da aing. Bari jeung kitu ge aing mah karunya ke anak teh da. Penikuatan kos nu lapar budak teh. Ya heueuh di dieu mah manggih wae dahar ge. Heueuh, urang ieu. Alah. Ayeuna mah jeung randa belang ya. Oh si sia teh ieu. Aing teh sengaja panggil jeung salaki maneh. Karak ditinggalkeun saminggu enggeus ngadeuketan randa. Lain mah usaha kamari ka imah cenah rek usaha.